teh mah menuju jatuh cinta. Kasaha? Aya mah pokona mah hiji awewe. Wah, seger pokona mah. Geulis teu awewena. Atuh jeung mama oge tulisan gede itu. Keren sia mah kainung teh. Pamali sia teh. Tuh mah nya ampun awe heureuy atuh aam mah. Mun maneh bener bogoh, beri. Bisi kaburu ku batur. Oh, nya jelas atuh. Tong dibuceng ukron. Anu cowok tampan, kuadrat, bersertifikat sakabupaten Limbangan mah. Lalut Belgug, kabupaten mah. Limbangan mah kecamatan. Alah, eta we lah pokona mah. Pak, anu cara teu? Cetan, Pak. Alah maneh mah aya kahayang biasa nama. Meni sok peka cenah mah. Tak apalah tuh sifat maneh sepenuh dengan kepura-puraan. Sok hayang naon ngomong atuh. Manan ate kerja tuh cinta ieu mah. Wow. Udahan atuh nya mah. Modalan kumaha? Tadi cek mama, lamun boboh ka awewe kudu diberikeun. Nya heueuh atuh perjuangkeun pan maneh teh lalaki. Nyata eta maksud teh. Apalah arti perjuangan mah, ari tanpa pemodalan mah atuh kumaha? Kela teu paham mamah mah. Ari ngadenge arek barang penta teh. Sok pura-pura belegug mama mah. Eta nyarita kos lain kakolot wae. Nya maksud teh ukeun acis mah. Pan cinta teh kudu butuh dana, bukan cuma cerita ai mama. Oh, paham. Jadi maneh teh hayang dimodalan ku mamah keur ka awewe. Eta pisan mah. Ye, otak teh pake. Lamun hayang ka awewe kudu geus bisa sagalana sorangan. Ninggalkeun gaya hasil ti kolot. Atuh mah kan mama teh seueur acis. Keur mah abi teh budak semata wayang mama. Yang naon abi usaha coba. Tah kieu calon lalaki nu teu tanggung jawab mah. Geus lieur ngadengen lagi. Mun maneh bawa ka awewe, udah jam perjuangkeun ku sorangan. Tanggung jawab da lalaki. Geus mama marek nugas heula, lieur di mah. Dasar si buntut kasir boga indung teh. Harta banda loba oge mending pahang kacida. Kurang ke anak sorangan, kok beri mun ke anak batur meureunna. Kabur aing mah. Percuma kolot bungar, tapi itu ngadukung kamu jadi anakmu. Perasaan aing cicing di dia geus lila. Can ditanya-tanya wae ku maneh. Mang. Mang. Siapa ego? Surabes. Sia torek atawa kumaha? Bawel sia walucina. Nah, atuh urang tadi teu ditanya. Maneh hayang ditanya. Ya heueuh atuh, kan biasana ge mun urang nyampur sok ditanya. Manro buka. Astagfirullahaladzim. Nanya teh sikat anu modar wae. Ye, maneh mah teu kudu ditanya. Aing geus apal kana galagat jajaluk mah. Walucina, walucina. Mana kota Kang? Aing oge. Yuh,
halus ya teh. Mantap. Si Betran jual ah. Nah, hal dijual. Betul duit euy. Duitan lah kumana Kang? Ah, sia masuk ngaledek. Pan motor aing ge surat-suratna can katebusan di nung maneh. Coba tawarkeun kasih gopur. Ah, anjir. Nawarkeun kasih pegang mah. Nawarna jiga cina hideung. Atuh ajaran we heula ieu nama, sugana balik. Atuh anteur yuk. Lain level urang kudu nganter spesies sasatuan kawas maneh mah. Ah, sia. Tulungna pisan ka babaturan teh. Ah, aya pangabutuh. Kara nyebut babaturan. Tempat butuh mah ka aing siga nu izin. Oh no. Atuh hampura we. Terus ayeuna rek kumaha coba? Kudu make di teang sagala. Kawas sirup di zaman kompeni Belanda. Pan aya WA atuh atau telepon. Mana atuh nomorna menta? Urang telepon. Kirimkeun ka nu deweknya. Saha dia. Halo. Halo, Bos. Ieu saha? Aldebaran. Malu lu goblok. Duh, meni gara lagi ya. Iya jeung Ukron. Aldebaran, cing balik nyumur teh. Mun dek ngomong, kekemu heula wudu teh sakalian. Kepanjangan ieu mah kolo teh. Dek naon telepon? Iya, rek nawarkeun hayam, Bos. Hayam naon ieu sia? Hayam adu. Jalu gi Kang. Atuh cobaan we. Si laing cobaan goblok. Atuh heureuy we, Bos. Meni Jalu gi Kang, sia teh. jalu eta nu urang teh nu si Betran geuningan. Hayang sabaraha? Baelah atuh ka Obos mah 300.000. Nah, mahal-mahal teuing sia teh. Atuh Bos ngaranna oge hayam adu, da lain fried chicken ieu teh. Sok we kadiekeun adek dikeluarkeun gocap mah. Hanas di obos-obos, ari nawar meni kacida. Bebas goblok nawar mah. Lieur sia mah cina hideung. Kumaha cenah Kron? Sesuai jeung pirasat aing. Reka mana deui ya si lain. Mantok lieur. Mun sahulueun meta tulung teh lah. Anak hiji-hijina dan ngebantu malah jadi beban. Sep, kenaon maneh? Teh. Punten, tacan aya kanggo mayarna. Saha anu nanyakeun hutang sia teh? Katanya marek nanya, Ari Sukron, kabogohna teh nu mana? Duka tuh teh, teterang, kumaha kitu. Pedah kerja tuh cinta, hayang apal teteh mah. Awena geulis henteu. Duka tuh teterang. Sia mah nanaon teterang. Lah, emang abi kudu terang gitu? Nyaha kudu apal, mun teu apal asakeun we sia. Jadi, naon jelema teh? Itu jelas. Bade ngobrol jeung si Ukron ya teh. Jadi beser.
Kunahanya penonton mun ti lalaki sok ngabari gidik. Ya saha deui nu nelpon. Halo. Halo, A. Kelak. Ieu sareng saha? Iya, Sateng Ega. Ega. Oh. Aya naon nelpon? Cuma badanna tos we. Kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat. Ega kumaha kabarna? Adi taga mah sehat, cuman batin mah nuju teu taraos. Kunaon? Nuju kangen ka A. Ah, sok kitu ah. A, adi engke mendon nyalse teu. Mantap penonton. Pasti ieu mengajak ketemuan. Wow. Nyalse ga. Kumaha kitu? Adi nyalse mah diaturan dongkapnya ke acara salamatan 4 bulanan. Maksudna? Pan Ega teh nuju ngandung nembe 4 sasi. Tah engke mendon payun salamatanana. Oh, muhun atuh. Si goblok bukan terek naon. Iya, kita masih kosong teh. Kosong. Keluar sia teh. Kamane mah boga hutang teh hare-hare wae. Kosong. Keluar sia teh. Nyumput sia teh. Keluar. Sia teh keluar moal. Mun moal ku aing diduruk sa imahna. Kosong. Keluar sia teh mah. Teteh, melarian saha? Iya nyangan si kusum, teu kaluar-luar. Aya henteu. Teteh, teh bumi teh kusum mah sanes nu ieu tuh, nu paling ditu. Sia, ngabejaan tadi, aing gogorokan aing mah batur.